mantak nek ngajak ke pemajikan babari, neng ayo maehan Yahudi malam Jumat. Hepan aing ngajak langsung mah hepan izin salaki. Coba lamun kieu, neng ayeuna urang angkot apaan teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Kadenge ku anakna. Ih cenah dorok amat pan kitu nya. Eta mah ngeunaheun neng ayo urang maehan Yahudi nya. Ngan pamajikan apan ku gede akal. Jamu ngalayanan kakak lain teu hayang maehan Yahudi. Jumah kamari ge cenah can dikuburkeun cenah. Masa ku gede akal. Dengekeun Bu. Bila mana awewe bahwa sesungguhnya wanita bila mana ngajadikeun peutingna dipake salat berarti eta awewe peutingna tukang tahajud. Bila mana eta awewe ngajadikeun beurangna pake puasa tegasna mah puasa sunnah berarti peuting tukang tahajud beurang tukang puasa wadaaha jauh suha ngan ngajak eta salakina ngajak mehan Yahudi teh anu tadi wa ta'akharaj anhu ngan eta pamajikana ngahirkeun sejama aya engke heulan kakak budak can harees cenah engke besa-besa kina molor ngahirkeun pamajikana nurutkeun nama nurut ngan ngahirkeun henteu langsung henteu spontan jaat yaumul kiamat datang poe kiamat eta awewe bakal dirante dibelegu dihijikeun jeung setan disimpen ka panghandap-handapna neraka jahanam nauzubillah min dzalik nu mantak Bu kudu non stop 24 jam lamun salaki hayang geus ulang kengke bising teu kawawa jasa atuh kieu bae ka jabi teu kawawa awak carape awi mendek sare bae eta kakahayang mangga urutna berengsean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kiai kurang jampe mah. Sakieu seurana kurang kompak. Kiai kurang jampe ngaranna. Jauh-jauh ti manja. Lanjut tadi lewat di haruan ku ibu-ibu. Kiai na gendut amat. Ayo anu harewas. Kumaha pamajikanna teh. Atau urusan kula ulah di pikiran ku teh. Sekali dehnya mudah-mudahan diberkahkan ku Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berubah pepalotot biasa bah. Alhamdulillahilladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum nujumul huda liman arada lin najati fid dunya wal ukhra. Amma ba'du
Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah al-ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah ra'aitu lailatal mi'raji nahran ma'uhu ahalla minal asad wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Fakultu li Jabraila liman hada, qala liman shalla alaika fi rajabah. Al hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil tanziman wa takriman kaula nyanggakeun kasadayana para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para ajengan tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, majelis zikir, majelis manaqib, serta seluruh para alimil ulama anu nampa hadir di makfalah mubarakah, wabil khusus sahibil fadilah adda ilallah, guru orang sadayana, kesepuhan setempat, Kiai Heri, oge sadayana para alimil ulama anu hadir. Apunten tetiasa ditatanami satu persatu. Sadayana parantos narampi kamuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru-guru urang sing ditambih-tambih kamuliaanan. Atuh amin teh. Baroko mere duit ka kiai ngadoakeun ge heula. Kiai gak perlu didoakan, kiai tukang ngadoakan, lebah dia mah doakan ke orang. Sebab lamun tengah doakan, jika nu hewa ka kiai, jika nu benci ka kiai, tapi insya Allah sadayana ge mahabbah ka kiainya. Lain tengah doakan, aminah dina hati doang. Sebab khawatir, ya sebenarnya nama ya ngap kene lompang tinu kiai hari kali. Itu mobil di motoran, itu dia tinu kiai hari kali hareudang. Khawatir orang ngajauhan ulama, ngajauhan kiai,
sebab lamun ngajauhan ulama ngajauhan kiai bakal dibere 3 balaina. Nomor kahiji nakisul barokah, bakal dikurangan barokah. Melak pare teu eureun meuli beas teu eureun, kurang barokah ngaranna. Usaha teu eureun duit eueuh mahina teu barokah. Boga anak 3, nu hiji gebleg, nu hiji edan, nu hiji kukelong, pan teu barokah ngaranna. Nomor kedua, lamun urang ngajauhan ulama, ngajauhan kiai, yusallitullah sultanan dzaliman. Allah bakal ngajadikeun, bakal mereka urang pemerintah anu dolim. Pemerintah anu dolim, pemerintah anu teu karunya ka rakyatna. Titah ngaspal kalah diinum. Pemerintah dolim, aspal diinum, dititah ngecor di dahar jeung besi-besina, dolim ngaranna. Lamun urang ngajauhan ulama, apalagi hewa ka ulama, bakal dibere ku Allah dijadikeun pemerintah anu dolim. Ngan zaman ayeuna akhir zaman, urang nyian pemerintah telok nuturkeun ulama, telok nuturkeun kiai. Masyarakat geus boga pilihan sorangan, eta mah kiai nek nuturkeun sabodo teh kelos cenah. Kudu namah urang nu nuturkeun kiai. Engke bakal dibere pemerintah anu amanah. Lain salah pemerintah anu dolim, salah urang jauh ka para ulama. Nomor katilu, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ieu nu paling dahsyat, nu paling khawatir. Lamun urang jauh ka ulama, apalagi hewa ka ulama, bakal kaluar ti dunya menuju akhirat teu nyandak iman sareng Islam. Nauzubillah min. Nu mawi sakali deui urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang ditambih-tambih kamulyaanana. Mudah-mudahan ditambih-tambih barokah manfaat ilmuna. Mudah-mudahan ditambih-tambih istrina. Atuh leuseung teh jasa laki batur ieu. Iya mah aing ngadoakeun kiai boga deui marah Pak. Pogo pamajikanna ge lain. Bating torek aing. Nu penting kiai urang guru urang sing dipanjangkeun umur. Sehat wal afiat, diberkahkeun milik rizkina, kenging jaminan bahagia fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Tanziman wa takriman kaula nyanggakeun ka para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj anu parantos berjibaku berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban pikiran demi terlaksana ieu acara. Mudah-mudahan sadaya bentuk pengorbanan panitia beserta masyarakatna, mudah-mudahan sing enggal dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan sing kenging ridona Allah, mudah-mudahan sing kenging ridona Rasulullah, mudah-mudahan sing kenging rahmat sareng maghfirahna Allah. Amin ya rabbal. Karena lamun teu aya pengorbanan ieu acara moal sukses. Moal ieu acara teh pengorbanana ti kawit harta dugi ka tanaga.
Moal ngajudul ieu acara lamun teu make duit. Son kudu make duit. Tenda kudu make, kori kudu make, kiai kudu make, ngan mahalan tenda jeung kiai juga kudu hormat ka tenda. Tenda mah sabaraha duit, kiai mah paling lain, paling 5 juta pasti namanya. Moal sukses ieu acara lamun teu make tanaga. Karena moal rapih panggung lamun teu make tanaga. Ieu pan kudu make tanaga ya. Pot bunga. Ieu lain boga-boga pot bunganan panitia lain. Boga masyarakat biasana menang injem. Ngan ieu ge kurang bala ya. Sebab lamun rada loba mah ya ceramah jadi orang hutan. Ngan titip ka panitia ya. Wayahna pot bungana ulah sampai leungit. Sebab ibu-ibu mah mama sok cerewet. Alabatan bebek gua kurang parah ban. Leungit be pot bunga doang, pan aju bae gara-gara Isra Mi'raj panitia ku gua rebleg cenah kitu kan. Panitia mah tak ulah leungit, ulah diantarkan kanu kiai ulah jamaina teu bogaeun ieu. Salah mikeun. Moal sukses ieu acara lamun teu make pikiran. Sababaraha bulan keneh ketua panitia jeung masyarakat musyawarah hayang ngayakeun Isra Mi'raj. Nu mantak kembali seluruh pengorbanan para panitia, pengorbanan masyarakat, mudah-mudahan jaga dipayuneun Allah sing ditukarkeun sareng karidhoanana. Amin ya rabbal. Tantiman wa takriman kaula nyanggakeun ka aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta Muspika Kecamatan Cimarga, Bapak Lurah, hayo Bapak Lurah, alhamdulillah. RW ayah, RT, alhamdulillah. Karunya ka RT doakeun, karunya. Sebab RT mah gaji pangletikan, dipoido bae panggedean. Aya pedagang nyasab nek ngendong tuh cenah imah RT. Ibu-ibu teu menang bantuan bansos nyap-nyap ka RT. Mantak wayahna eta RT doakeun mudah-mudahan sing sabar. Jeung titip ti kula wayahna eta RT ulah waka dikubur lamun can maot. Mudah-mudahan pemerintah urang min adnal wilayah ila a'lal wilayah. Mudah-mudahan sing amanah, mudah-mudahan sing adil, mudah-mudahan sing bijaksana, sehingga tercipta negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Tanziman wa takriman wa mahabbatan. Kaula nyanggakeun Kamuratibul Auqats, pengatur waktu penata acara anu parantos masihan waktu sareng kesempatan kasim abdi kanggo cumarios dipayunan para jamaah sadayana. Mudah-mudahan Bapak pengatur acara ditambih-tambih kemuliaanana. Amin. Taziman wa takriman kaula nyanggakeun kasadayana jamaah Isra Mi'raj, baik sohibil be ataupun uleman, sok sanaos tadi tata nami satu persatuna, insyaallah salid pun tengirangan rasa hormat, rasa takdim kasadayana
Alhamdulillah parantos narampi kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing ditambih-tambih kemuliaanana. Amin ya robbal. Pertama-tama sareng anu paling utama, hayulah urang panjatkeun puja kadat Allah anu maha kawasa. Urang panjatkeun puji kadat Allah anu maha suci. Urang curahkeun rasa tasyakur ka Gusti Allah Rabbul Ghafur anu selalu masih nyurah limpahkeun kanikmatana ka urang sadayana, nikmat sehat wal afiat, terutamina dan teristimewa nikmat iman sareng Islam. Mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah wakadi mautan urang kabehan sehingga maut nyandak iman sareng Islam. Amin ya robbal. Naon sebabna? Sebab harapan hiji-hijina manusia masuk surga, maut nyandak iman sareng Islam. Teu aya harapan manusia selamat, teu aya harapan manusia masuk surga lamun maut teu nyandak iman sareng Islam. Nauzubillah min. Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi sya'ratun minal iman. Bakal dikaluarkeun ti neraka, bakal dipindahkeun ke surga jelema anu dina hatena aya keimanan sanajan sagede rambut. Kira-kira ieu urang loa leuwih le? Hah? Atuh jasa ruah bae tah ge? Leuwih loa, loa leuwih pan sarua. Ngan pedah meureun make calana dina sirah kitu tibaliknya. Kira-kira ieu urang leuwih loa untung henteu di neraka ku Allah dipindahkeun ke surga. Untung teh aneh aing maka urang dieu mah di neraka. Di neraka ku Allah bakal dipindahkeun ngan di neraka heula. Karena aya keimanan sagede rambut, engke suatu saat ku Allah bakal dipindahkeun ke surga karena aya keimanan. Ngan sangeuseup dosana di neraka. Lamun sawaktu salat ninggalkeun ngahaja, ninggalkeun salatna ke di nerakana eta 200 tahun. Sawaktu ibu-ibu aya genep kali mamuran atuh hebat genep kali waktu umanya. Buku karakter dadayak sholat ge kuari geus kolot ku pedah umur bae geus tareh maghrib. Tapi lamun urang bicara untung bae daripada salilana di neraka. Nu mantap saur Sayyidina Ali, tamamun nikmat al mautu alal iman. Paling sempurna nikmat adalah maut nyandak iman sareng Islam. Mudah-mudahan sakali deui urang kabehan nalika diwafatkeun ku Allah, nalika dimautkeun ku Allah, mudah-mudahan sing nyandak iman sareng kahayang mah ulah kana neraka heula, hayang langsung ka surga. Kajian beungeut nama sebenarnya mah beungeut seblak lain beungeut surga. Ya ibu-ibu pan lain beungeut surga ya kabeh ge beungeut seblak. Sok ingat ka tukang seblak, mun karetna hiji eta teh lada. Mun karetna dua, mun eueuh karetan eta tareh bangkrut tukang seblak. Kajen urang loba dosa, kajen urang loba noda,
amal ibadah urang sakedik ngan hayang amat ku Allah langsung kasur ilahi las tulil firdau si ahla wala aqwa fahabli taubatan waghfir dunubi fa'in firudam bil adimi urang teh sanes ahli surga tapi teu kuat lamun diasupkeun kana neraka sebab eta neraka teh panasna pohara eta seneraka ruhakna sagede siki sasawi dikumbah dikeum 70 tahun kemudian eta senena ruhakna anu sagede sawi dibalangkeun ka dunia ieu teh ngan hukur hasepna doang karena ruhakna mah disimpen deui ku Allah ka neraka jadi nu aya sene di urang hasepna doang daripada senera tapi kajen hasepna doang jajal bapak-bapak lamun maehan rokok dikana kanyutkeun atuh mah jeuhna ulah dikana asbakeun digesekeun mantak teu kuat ka neraka hayang kasur mudah-mudahan sing dihampura ku Gusti Allah amin ya rabbal sholawat ma'a salam ay makrunan bi ta'dib mugi salamina salawasna tercurah limpahkan ka junjungan urang sadayana afdalul makhluqat wal mawjudah anu ku Allah dijantankeun rahmatan lil alamin anu ku Allah dijantankeun uswatun hasanah anu ku Allah dijantankeun kekasih Allah panutan urang sadayana nabi tercinta Kangjeng Nabi Muhammad teka kantun ka para keluargina sahabatna tabi'in tabi'as dugi ka urang selaku umatna mudah-mudahan kelak di poe kiamah urang sadayana sing ditepangkeun sareng mantena amin mudah-mudahan di poe kiamah urang kabehan dikumpulkeun di bawah benderana amin mudah-mudahan di poe kiamah urang sadayana sing kenging syafaati mantena amin ya rabbal hayang panggih jeung Kangjeng Rasul hayang pan urang di dunia mah boro-boro panggih ngimpi ge encan pernah jeung Kangjeng Rasul aya di dieu nu ngimpi jeung Kangjeng Rasul teu aya jeung euleup-euleup moal peuting dicekek bae euleup-euleup nu mantak hayang amat jaga di poe kiamah urang kabehan tepang sareng Kangjeng Rasul amin ya rabbal Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah ya Allah salatullah salam ala toha rasulillah salatullah mudah-mudahan sholawat urang sing dugi ka Kangjeng Rasul
sing kenging syafaatna Kangjeng Rasul annasu kulluhum min ladun adam ila yaumil qiyamah la yadkhulunal jannah ma'a adami syafaati Rasulillah. Sakabeh manusia di zaman Nabi Adam sampai akhir zaman moal geura ka surga lamun teu aya syafaatna Kangjeng Rasul. Teu aya rekomendasi syafaat Kangjeng Rasul moal geura asup ka surga. Geus mudah-mudahan hayang amat jaga urang kenging syafaatna Kangjeng Rasul. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah. Dina waktos ayeuna di kampung Leuwiloa di Masjid Al-Falah, di Masjid Darul Falah, urang tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok hakikatna ti Gusti Allah, syariatna para penitia penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lewat Isra Mi'raj sing aya hikmah sareng barokahna. Amin ya robbal. Anu tadina can daek salat rengse Isra Mi'raj sing daraek salat. Amin. Anu tadina can daek ngaji rengse Isra Mi'raj sing daek. Anu tadina tukang pasea jeung dulur baraya rengse Isra Mi'raj sing eureun paseana. Amin. Anu tadina sok ngambek bae ka salaki rengse Isra Mi'raj supaya eureun ambekanana. Aya nu amin ah. Kaceplosan cenah ulama. Ngan sim abdi nitip ka panitia, nitip wayahna karena ia acara Isra Mi'raj persiapan masyarakat semaksimal mungkin, wayahna tamu-tamu undangan ulah sampai teka bagian berkat, kabeh kudu kabagian berkat. Naon sebabna? Sebab ari hate urang mah kotor. Beda jeung hate Kangjeng Rasul suci. Ari hate urang mah kotor. Lamun teu kabagian barakat bising punung. Lamun teu kabagian barakat bisi ngomongkeun. Nu mantak nung hade ka panitia. Nung hade eta titip hiji nya. Supaya naon? Supaya ulah sampai ieu panitia capek-capek akhirna disalahkeun, akhirna digorengkeun. Padahal datang ka dieu insyaallah lain karena berkah, tapi karena kecintaan urang ka Kangjeng Rasul. Eta mah hanya nafsu. Hanya nafsu. Kadang-kadang punung jaga bagian berkah nafsu doang, tapi hati kecil, hati anu paling dalam lain karena berkah, tapi kan karena kecintaan orang ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra Mi'raj adalah peristiwa besar, peristiwa anu aheng, peristiwa khariqul adat, tegalib jeung adat, tekaprah jeung adat. Karena Isra Mi'raj, perjalanan Isra menurut sejarah ulama eta Isra teh di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Eta perjalanan lamun menurut adat
masirota sahrin itu perjalanan sebulan. Haram Aqsa perjalanan sebulan. Itu cek adat lamun naik unta. Tapi Isra Mi'raj Rasul lain sebulan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Perjalanan Isra Mi'raj lailan ay ba'dul lail, hanya sebagian malam, sebagian peuting. Bahkan cek sawareh riwayat mah sapertilu peuting, diperkirakan 4 jam. Nu mantap Isra Mi'raj teh khawariqul adat, teu galib teu kaprah jeung adat. Tapi lain berarti teu asup otak, lain berarti teu asup logika. Urang kaji ku ilmiahna. Menurut adat lamun naik onta Haram Aqsa perjalanan sebulan. Kangjeng Rasul hanya sepertilu peuting, karena Kangjeng Rasul lain naik onta. Kangjeng Rasul kendaraana naik buruk. Eta buruk teh lain hewan dunia, eta buruk teh lain sato dunia, tapi buruk teh sato surga. Nu mantak hewan ge geus beda. Perjalanan eta buruk teh beda jeung sato dunia. Buruk mah ngalengkahna ge salengkahna satungtung deuleu. Sedangkan eta teu aya di alam dunia anu ngurusan buruk teu aya. Sugan ti zaman Nabi Adam sampai akhir zaman aya jalma nu ternak buruk teu aya. Jadi dina kendaraan ge beda. Nu mantap teu galib jeung adat. Lamun ku ilmiah ku logika atuh kaharti kajian Haram Aqsa hanya perjalanan sejam, kaharti bae sebab lempang namburok salengkahna satungtung deuleu. Itu Isra. Ayeuna Mi'raj khawariqul adat, teu galib teu kaprah jeung adat. Karena lamun naik keluar angkasa, naik ke planet make astronot itu perjalanan 3 bulan. Tapi Kangjeng Rasul Isra Mi'raj hanya 4 jam, naik na ka langit make tangga. Teu make astronot, teu make tangga. Ngan eta Kangjeng Rasul teh dijajak ku Jibril Mikail. Malaikat Jibril sebelah katuhu, malaikat Mikail sebelah kenca. Kangjeng Rasul dituntun. Kok begitu cepat? Malaikat Jibril sukuna napak di bumi, sirahna di aras. Itu malaikat Jibril. Kira-kira sakali ngangkat ge ku malaikat Jibril atau geus di langit. Karena dituntun dijajak ku malaikat Jibril. Nu mantak logika akal asup. Ngan anu dibicarakeun Isra Mi'raj lain masalah menurut akal, tapi kepercayaan, keimanan, percaya terjadi Isra Mi'raj. Lamun urang teu percaya Kangjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun, maka hukumna murtad. Berarti Isra Mi'raj teh bab akidah. Eta mah rek asup akal teh asup akal, yang penting kudu percaya bahwa Allah ngamuliakeun ka Kangjeng Rasul, Allah nangtukeun ka Kangjeng Rasul dengan cara Isra sareng Mi'raj. Nu mantak Allah nurunkeun ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Ieu aya teh dimimitian ku tasbih, ieu aya teh dimimitian ku subhana. Naon sebabna? Sebab orang Arab, orang Timur Tengah ketika aya suatu anu aheng, aya suatu anu aneh, sok dimimitian ku tasbih. Beda jeung urang leuwih loa, lamun aya anu aneh telok maca tasbih paling gak jurig, paling gitu aneh. Tapi orang Arab maca tasbih subhanallah. Kadua netepkeun kebenaran bahwa Kangjeng Rasul teh di Isra Mi'rajkeun. Naon sebabna? Asra bi abdihi, Allah anu ngaisrokeun. Sanes Kangjeng Rasul anu berangkat, tapi Allah anu berangkatkeun. Bi abdihi kana hambana. Allah teu ngomong bi Muhammadin, tapi bi abdihi ka hambana. Kangjeng Rasul mulia, lain hanya hamba cek urang, lain hanya hamba cek umatna, lain hanya hamba cek Kangjeng Rasul, tapi Kangjeng Rasul disebut hamba teh cek Gusti Allah spesial. Ai urang mah di dieu kakarak hamba ge hamba Allah cek urang, berarti kakarak ngaku-ngaku can puguh urang mah hamba Allah cek Gusti Allah. Kakarak ge pedah sedekah di masjid ulah ditulis ngaran ulama, ai geus hamba Allah bae. Diumumkeun ku panitia aya nu nyumbang 1 juta hamba Allah tuh. Eta bari hareosatan ka babaturan teh eta hamba Allah teh cenah kula cenah. Kos nu edan leupas tah. Ieu ulah lobong bae daripada urangna bae kabeh hafal. Urang mah can tentu ku Allah diaku sebagai hamba Allah, kakarak ngaku-ngaku urang sorangan hamba Allah. Sebab pada praktekna, pada hakikatna, pada faktakna urang can jadi hamba Allah. Lamun anu keur di sawah dur dohor tegera salat dohor, kadang-kadang kagok pagawean, berarti hamba pagawean. Lamun keur di pasar dagang dohor kagok tegera dohor, lain hamba Allah ngaranna hamba dagang. Jadi kabeh ge can bisa urang jadi hamba Allah. Aing geus jadi hamba Allah mah geus ninggalkeun urusan-urusan duniawi, lamun geus dipanggil ku Allah moal ngurusanana kakarak hamba Allah. Pan ulah-ulah anu sibuk digawe, ulah-ulah anu sibuk di sawah, atuh kiai be nu ngagoler di imah, atuh geus dohor, atuh kalah ngarokok pan. Oh kula, nyata ge kula. Ulah-ulah anu sibuk pagawean nu nganggur bae. Ngadenge naon ngaranna adzan dohor, lain alhamdulillah gerak kacai. Saat dan nuah dan pangrasaing cikeneh doa. Dohor deui bae mungeun datang dohor. Berat datang dohor. Hayangna ge ulah datang-datang meureun tah dohor. Tapi aya nu kieu dur dohor alhamdulillahirabbil alamin cenah geus dohor budak ngan salat mah teu deui sakitu doang. Aya nu kitu nya. Para jemaah sadayana memperingati Isra Mi'raj. Ieu aya 2 hikmah. Nomor kahiji ngabuktikeun rasa cinta urang ka Kangjeng Rasul. Naon sebabna? Sebab tidak mungkin ada pengorbanan kalau tidak ada cinta. Cinta butuh pengorbanan. Lamun jalema ngaku-ngaku cinta ka awewe, koretna 17 setan, bohong cintana, palsu cintana.
Nu mantak ieu urang leuwih loah berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berarti gara-gara cinta. Coba ditanya ibu-ibu. Ibu berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran, memperingati Isra Mi'raj, berarti gara-gara kurang semangat. Ibu berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran, memperingati Isra Mi'raj, gara-gara semangat. Kan so kadang-kadang bapak-bapak mah kurang semangat kadang-kadang. Coba ditanya ya bapak-bapak belah dia ya. Bapak berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban pikiran, memperingati Isra Mi'raj, gara-gara teu akur jeung pertanyaan ngaranna tah mah. Sebab bapak-bapak mah ieu kurang semangat, beda jeung ibu-ibu nya. Ngaji mingguan eta ibu-ibu mah masya Allah semangatna. Kiai muka kita, kiai nyurah, manehna amprek deui ngobrolnya. Kiai beres atuh manehna ge beres eta. Ju datang ka imah kumaha cek salakina karti teh nyaholah biasa bae cenah atuh ai ceulina pan teu ngajeding aku reta aku tapi ai bapak-bapak mah kajen teu semangat ngajina husu asup ka majelis da kayak nyaran juru bae cenah diuk ti hadarot keneh geus harusu bae orang molor. Eta bapak-bapak mah kira-kira di dia ge akurnya sebab cenah jeung beja memang ti dieu cenah mimitina boga jamaah di imah 20-an bapak-bapak atuh harusu bae kabehan ka dieu bae kos nu kaharti teh kemun kaluntrang mah nyeun kopi ka karak harudang eta harudang beak bae kopi atuh nilep deui bae kitu tah bapak-bapak ngen-ngenaheun ibu-ibu masya Allah halabatan pasar atuh kiai mah jojong bae bari metis jamu jeung baturna atuh kumaha mintina ngaji ngan alhamdulillah baelah sakitu ge ku calikna di majelis taklim pasti menang pahala menang ganjaran ngan aya masalah ngartikeun mah wallahu alam mantak ibu-ibu mah rajin ngajina atuh kasalaki mah anger bae kasalaki mah atuh mejus hareupeun ge daekeun keneh kasalaki balik ngaji bari lumpat ka ceprak dulu masih budak cek bapak atuh kuat hartina aya dihalokeun pan jawab ku bisa bae kabina-bina mana cek sakin atuh leuseung cenah jauh jelema pan eta salakina juri gitu bisa bae jawabnya eta urang dia cenah lain urang dia lain eta urang dia itu urang Afrika urang dia moal tak itu nih jadi nomor kahiji hikmah memperingati Isra Mi'raj gara-gara cinta naon cinta lamun cek santri ya kamakola Imam Busairi ayah sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mudtarrimi apakah nyangka jelema anu cinta bahwa sesungguhnya cinta terlihat dari mata dan bergetar di dalam dada mantak lamun jelema cinta mah dia ya dugnya cinta ka Kangjeng Rasul maca sholawat bergetar kunaon pan urang bari maca sholawat sarungan disarengin kuduna bergetar ieu rasa cintana urang ka Kangjeng Rasul mau makan teringat
mau minum teringat, mau apapun teringat, kekasih eta ini bisa baik. Kekasihku aki-aki meureun. Lamun cek pamuda cinta eta ciuman itu indah namun tak berarti. Cek pamuda tamah ciuman itu indah ngan eueuh hartian. Karena lamun nyium can jadi salaki pamajikan sarua jeung 70 kali nyiuman jubur monyet. Pajuh kok dia budak. Daek nyiuman jubur monyet. Bating torek. Tapi lamun nges dihalalkan ku kalimatillah, dihalalkan ku ijab kabul, dihalalkan ku pernikahan, ulah kakarak jima ngaranna jeung pamajikan, kakarak ningali bae ka pamajikan pohara pahalana. Cek saha? Cek Kangjeng Rasul. Bejakeun ulah. Bejakeun kagolnya. Cek Kangjeng Rasul, innar rajula idza nazara ila imraatihi wa nazarat ilaihi nazarahullahu nazara rahmatin. Barang siapa seorang lalaki lamun ningali ka pamajikana, mandang ka pamajikana, cek salakina, wahai istriku bagaikan bidadari. Kajen punuk nama hauk sebenarnya itu bidadari hauk ngaranna. Aya meureun bidadari hauknya. Kemudian pamajikana mandang deui ka salakina, wahai suamiku yang bagaikan Arjuna. Ai disebut Arjuna ai beungeut kos cepot. Arjuna cepot ngaranna. Salaki ningali ka pamajikan dengan penuh rasa kasih sayang. Pamajikan ningali ka salaki dengan penuh rasa kasih sayang. Nazarahullahu ilaihima nazara rahmatin, maka Allah bakal ningali ku rahmatna Gusti kakarak nili doang geus meunang rahmat Allah. Encana naon encan kakarak neule do ngan pan kula ge cenah sok neule eta ka pamajikan ngan bari popolotot lain deui urusana. Atuh cek pamajikan kula mah sering cenah neule ka salaki bari molotot kadang-kadang ciduh ge nyamer-nyamer ka beungeut salaki, irung nyapel kana irung deui. Nauzubillah min eta mah lain nazara rahmatin tama, nazara laknatin, bakal menang laknat Allah. Nauzubillah min moal aya urang dieu mah moal aya kita mah urang ditu, urang Amerika teman. Kakarak ningali doang salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki bakal menang rahmat Allah. Kumaha lamun ieu bergerak salakina, cukal cekel salakina, cek Kangjeng Rasul, wa idza kaffaha wa idza akhadha bi kaffiha tasaqatas dzunubuhuma min khilali asabiihima. Bila mana salaki ngusap ka pamajikan, nyekel kana leungeun pamajikan, terus pamajikan pan diusapa leungeunna, dibelai rambutna, sagala anu perlu dipencet atau dipencet. Jaya kelaksonan pan. Komo nu klaksona gede tuas nyawarana get kok nyawarana gini. Aya deh anu kelaksonanya beye eta sawarana pas kek kos motor kurang setrum diusap ku salakina, dicabak ku salakina,
tasaqatas junubuhuma min khilali asabiihima raragagan dosa tina selaramo saduana. Alhamdulillah hendak ibu-ibu geura bae penting mantep biak dosa panah yang ragag pan pokoknya ibu-ibu geura siap-siap bae eta mah lain dosa ku beuki bae teh ku pohara-poharana geus jadi suami istri mah mantak eta mah ibadah pangeunah-ngeunahna suami istri. Ayeuna sangeus dibelai, sangeus dicekel, sangeus siling peluk, siling cekek ka dituna. Oh, panai geus ka dituna mun siling cekek. Sampai ka dituna jima suami istri. Cek Kangjeng Rasul innar rajula liyujami'a ahlahu kataballahu bijimaihi ajra waladi syahidin qatala fi sabilillah. Masya Allah. Bila mana seorang suami ngajima ka istrina mangka nuliskeun Allah setiap jimakna dituliskeun ganjaran boga anak syahid maut di medan perang. Alhamdulillah. Berarti ngahiji jeung pamajikan sarua jeung ganjaran boga anak syahid. Eta malam biasa. Lamun malam Jumat mah sarua jeung maehan 70 kafir Yahudi. Masya Allah. Mantak nek ngajak ke pamajikan babari, Neng ayo maehan Yahudi malam Jumat. Hepan aing ngajak langsung mah hepan izin salaki. Coba lamun kieu, Neng ayeuna urang angkok apaan teu ngeunah. Teu ngeunaheun. Kadangnya ku anak ih cenah dorok amat pan kitu nya eta mah ngeunaheun Neng aya urang maehan Yahudi nya ngan pamajikan apan ku gede akal jamu ngalayanan kakak lain teu hayang maehan Yahudi Jumat kamari ge cenah can dikuburkeun cenah masa ku gede akal kumung-mung nah can dikuburkeun kamari ge babalata keneh. Masya Allah. Non kumaha kitu eta? Lamun nolak itu bahaya. Lau anna mro'atan ja'alas lailaha kiaman wa naharoha siaman wa da'aha jausuha ila firasihi wa ta'akharat anhu sa'atan wahidah ja'at yaumal qiyamah tushabu bis salasili wal aglal ma'asyatin ila asfala safili. Nauzubillah min dengekeun boh. Bila mana awewe bahwa sesungguhnya wanita bila mana ngajadikeun peutingna dipake salat berarti eta awewe peutingna tukang tahajud. Bila mana eta awewe ngajadikeun beurangna pake puasa tegas nama puasa sunnah berarti peuting tukang tahajud beurang tukang puasa wada'aha jauh suha ngan ngajak eta salakina ngajak mehan Yahudi teh anu tadi wa ta'akharat anhu ngan eta pamajikana ngahirkeun sejama aya engke heulan kakak budak can harees engke besa-besa laki na molor ngahirkeun pamajikana nurutkeun nama nurut ngan ngahirkeun henteu langsung henteu spontan jaat yaumal kiamat datang poe kiamat eta awewe bakal dirantai dibelegu dihijikeun jeung setan disimpen kapang handap-handapna neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nu mantak bu kudu non stop 24 jam. Lamun salaki hayang geus ulah engke-engke. Bising teu kawawa jasa atuh kieu bae.
ka jabi tekawawa awak carape awi mendek sare bae eta kakahayang mangga urutna berengsean atuh salaki uke sorangan uyuhan teh ku kelong ge atuh naon hesena burung aya nu kitu aya ih masya Allah ya. Jadi urusan cinta ya urusan cinta ya setelah menjadi suami istri mah terlepas daripada pahala ganjaran ti Gusti Allah ulah hese eta salaki nyabakan ka pamajikan raragagan dosa tina sela-sela curug kumaha lamun pamajikan anu nyiuman salaki ieu lain deui urusan cek Kangjeng Rasul lamun awewe nyium ka salaki ieu bab nyium heula nya jabab cinta teh dituna lamun salaki lamun pamajikan nyium ka salaki mangka pahalana sarua jeung nyium hajar aswad lamun nyium hajar aswad karena hajar aswad teh batu ti surga berarti sarua jeung masuk surga berarti lamun awewe nyium ka salaki sarua jeung nyium hajar aswad engke kadituna bakal masuk asana ya bapak-bapak asana aja balik ti dia asana beak dicoktrok nih datang ka peuting isuk buntreng bae di masjidnya bari ngalem ka naon panitia panitia cenah eta cocok eta cenah kieu ti maja ai kitu ngajina atuh lain yang macan dicoktrok bae ku pamajikan tu lain cocok ngajina teman nomor kedua hikmah memperingati Isra Mi'raj membangun kebersamaan ia membangun kebersamaan teh menteladani akhlakna Rasulullah karena Kangjeng Rasul manusia paling mulia manusia paling hebat manusia paling luhur tapi Kangjeng Rasul selalu membangun kebersamaan karena di jero kebersamaan teh pasti aya musyawarah Kangjeng Rasul dititah ku Gusti Allah wasyawirhum fil amri musyawarah anjeun Muhammad dina sakabeh urusan Kangjeng Rasul ku Allah titah musyawarah lamun ilmiah urang mengatakan Kangjeng Rasul nek musyawarah jeung saha ilmu pangluhurna derajat kemuliaan pangluhurna faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karomi teu aya anu leuwih teu aya anu ngabandingan ka Kangjeng Rasul boroku leuwih teh anu nyaruaan ge teu aya ka Kangjeng Rasul ngan Kangjeng Rasul dititah ku Allah musyawarah nu manta Kangjeng Rasul syiar Islam jihad selalu kebersamaan Kangjeng Rasul aya Siti Khadijah Kangjeng Rasul aya Sayyidina Umar bin Khattab aya Utsman bin Affan aya Ali bin Abi Thalib naon sebabna Kangjeng Rasul musyawarah supaya nyontok ka urang supaya jadi teladan ka urang tegas nama supaya rendah diri supaya tawadu ulah sombong anu kiai ulah rasa pangkiaina pejabat ulah rasa pang pejabatna anu beunghar ulah rasa pang beungharna anu susah ulah rasa pang susahna atuh geus kumaha deui anu geulis ulah sombong anu goreng mah ulah ngomong kudu tawadu dicontohkeun ku Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul paling hebat sagalana tapi ku Allah dititah musyawarah supaya membangun kebersamaan. Tadi lewat Isra Mi'raj alhamdulillah tercipta
berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Ngeunaheun kompak masyarakat, kiaina, ulamana, pejabatna, rakyatna, masyarakatna kabeh kompak. Alhamdulillah. Ieu teh urang hayang belajar mencontoh Kangjeng Roh. Lamun menurut ilmiah Kangjeng Rasul teu babarengan, mampu Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul perang sorangan bae bisa. Kangjeng Rasul tinggal ngadoa bae, Gusti eta musuh kabeh supaya paeh atuh paeh jadi jabah ku Allah doana. Ngan Kangjeng Rasul lain nyontohan kos kitu supaya membangun kebersamaan. Karena di jerona aya musyawarah. Seorang lelaki sempurna lamun daek musyawarah. Mantap orang ge wasilahna Isra Mi'raj, musyawarah, saling tukar pikiran. Alhamdulillah teu aya anu saling ngarasa pangleuwihna teu aya. Seorang kiai ge teu bisa, teu mampu lamun teu aya masyarakat. Sebab manfaatna kiai kupedah aya nu bodoh. Coba lamun eueuh nu bodoh nak magahan jurig. Nu bodoh ge ngarasa manfaat kupedah aya kiai bisa dipagahan. Coba lamun eueuh kiai eueuh tanyaeun ulah-ulah ku urusan ilmu salat, ilmu naon ngaranna fikih jeung sajabana, ngariung bae ngariung lamun eueuh kiai atuh haliu. Sebab nu bisa ngadoa-doa acan. Coba bayangkeun lamun di lemur urang yang geus eueuh kiai, eueuh ustad nu ngadoa ge eueuh neuk dikumahakeun. Hayang salamatan nyieun umpamana naon ngaranna kabuli, neangkeun RT. Hayang pangdoakeun ceuk RT aing teu bisa. Coba bae bade digerokeun, pokok aing teu bisa deui. Kabeh ge teu bisa umpamana lain RT di dieu lain. Jadi itu ieu mah umpamana pan akhirna kumaha rasa terpaksa cek nu boga hajat daripada ieu ke jadi badai kai mah wayahna geus sabisa-bisa ayeuna mah RT lah geus dak saluah yang serikeun bae Al-Fatihah hadarat eueuhna berang bae kabehan asal beres wala Al-Fatihah dihitung ku batu jeung 100 kali dak Fatihah. Ai bingung na kumaha deui bisa na Fatihah do. Anu hareuos R, ja batur macak RW teh sok make ilah Allah atuh hayu burung ilah Allah bae. Setengah jam can eur. Sejam can eur. Sampai 2 jam setengah cek RW teh atuh kabina-bina. Kiai lain naon cenah atuh ieu muji rosama. Ai geus kumaha deui teu bisa kerem ieu ilah Allah teh cenah. Geus langsung angkat leungeun bae amin cenah. Waktu langsung amin, aya nu ngadoa, amin bae kabeh. Hese ngeureunkeunna 2 jam setengah ngangkat leungeun, ya kumaha deui RW ya. Geus urang lalumpatan bae daripada dikepung jelema. Atuh jelema kae jauh nu ngurusan. Gara-gara naon? Eueuh anu ngar. Manta kudu bunga ayana santri di lemur urang. Ulah di jauhan ulah kudu bunga. Bahkeun kula nitip ieu, nitip ka panitia. Hargai utamakeun kiai setempat. Kula mah kiai saliwat. Ulah sagala jeung kiai ti maja ulah kiai setempat mah unggal minggu ngacah magahan urang. Palebah aya nu paeh bae di dieu. Pan moal neangkeun ka maja moal. Pasina mah ki heri dihudangkeun. Jam 2 digedor imahna. Bener teh? Dihudangkeun kiai bapak kula cenah maot jam 2 tengah peuting mana ki hering geus karak menang 2 ronde doang sedangkan kabehna pan 12 ronde karak 2 ronde doang kagonya ajeuna mah dicabut bae simutna akhirna mah pan ka masyarakat mah pan hok akhirna mah udah moal neangkeun ka maja mah mantak utamakeun mantak ya kula nitip ka Ustad ada ya selaku ketua panitia sarwakeun bae kula dibere duit yeuh nu deukeut ge kudu dibere amplopnya eta mah aya sieun atuh sabodonya
lamun kula dibere kardus atuh kiai deket ke kardusan. Maksudnya dibere kardus lain jelema. Lamun kardus kula ditalian ku panitia atuh kiai deket ke mantak naon diringkus. Kardus maksudnya ditalian. Iya mah kadang-kadang mah beun kiai jauh mah kardus nage hurut kulkas. Masa eta ku panitia teu kabahas sorangan digotong ku opatan kana mobil. Datang kula ka imah bu pamajikan diudangkeun lain wayah-wayahin wancing. Anak kabeh 5 diudangkeun ieu kardusna pan ku pohara. Ieu moal beak kuduan we jeung pamajikan. Aya dibuka horeng kalapa 2 mangar bedul doang. Tu jeung naon jauh-jauh ti dia bakal apa. Mantak sarwakeun. Ulah sok naon ngaranna ngalalaworakeun beuh kiai setempat mah. Pohara jasana. Urang nyaho jampe wudu, jampe salat. Pan ai kiai ti jauh mah tuh paling ya kieu ngacaprak salempengna huntu pan. Tapi unggal minggu waktu pardu wudu aing aneh cenah ya kiai pardu wudu beh ti baheula naon teu bisa nu sejen pan kumaido bae dinya. Maksudna mah supaya bisa. Maksudna mah ieu mah aing ngaji ngapung teng ka luhur bab syariat hake. Oh ngaji naon dak cenah tah lawanan urang. Aing ngaji rukun wudu eta bae ti baheula ku teu geser-geser ku kabegug pan kitu. Hese heunya hese. Hendak sarwakeun bae ulah sampe kiai teh jauh dibere kardus kiai deket mah eta bere kardus teh ditalian-talian acan. Jadi kelek ka imahna ragag di jalan. Jadi toongan kadeule tan nokna turulung bae kasusukan pan ku masyaallah bae. Ajuna make HP di siaran cak kiai deket teh ning kemana ieu nok norolong. Horeng timu disusukan ngan bakaka ku meong liwat geus bae maling deui. Masyaallah. Tungtung napan simatan heuh sedih jeung gara-gara panitia cenah. Mentak wayahna. Naon sebabna? Sebab mulyakeun guru-guru urang. Atuh kiai jauh malah nyaho pangih deui nya henteu jeung kula nya. Bawa mah urang dia kaburu paraeh bawa kitu nya. Daek paeh teh lah daek. Mung pan paeh teh heula nya. Padahal mah leuseng paeh teh lagi kula paneuri nya. Ngan bising dianggap kurang adil atuh burung kula nu paneuri atuh ibu-ibu ti heula burung. Aku mah disungsang kiai bisa bae. Para jemaah sadayana. Ketika Rasul di Isra Mi'rajkeun Kangjeng Rasul teh samemeh berangkat Isra Mi'raj pohoan can nempo jam ieu 2:35 ya Allah pan ieu lamun sampai jam 12 liwat bae 2 peuting ngasupna. Kapan penggeseran jam 12 lamun liwat atuh hitungna 2 peuting. Mantap ulah 2 peuting sakitu bae lah. Jago bae ayo urang ngadoa kabehan mudah-mudahan lewat Isra Mi'raj yang diberkahkeun. Mengingat Isra Mi'raj teh Haram Aqsa. Sedangkan orang-orang Aqsa, orang-orang Palestina anu kuari dibantai ke orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Doakan supaya dikuatkan ku Gusti Allah, supaya disabarkan ku Gusti Allah, dijadikan syahid-syahid di akhirat. Mudah-mudahan anu mau sing raudhatan min riyadil jannah, mudah-mudahan anu masih hirup diberi kasabaran, diberi ganjaran anu agung. Allahumma ngtasir lana wal muslimina fi Palestina intisara kali ahbabika ala a'daik. Allahumma sallimna wa sallimhum min kulli afatin wa baliyah. Allahumma rizqna warzuqhum rizqan wasi'a bi ghairi hisab. Allahumma yassir lana wa lahum fi umurina wa fi umurihim.
Allahumma sakhkhir lana wa lahum fi jami' khalqika minal jinni wal insi alal mahabbah wal mawaddah. Allahumma hdina wahdihim bihidayatik. Allahumma waffiqna wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda wa bidafil bala. Allahumma sifana wa anhumul waba wal bala innaka ala kulli syai'in qadir. Sakitu anu tiasa disampaikan, hatur nuhun atas perhatosan, mohon maaf atas segala kekurangan. Khudma sofa wadama kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.